Baria saking endahnya pemandangan di pedesaan, tepatnya di Karangsari ya teh Baria. Aduh, di Pilemuran suasana pedesaan teh bener aslinya Baria. Sangat indahnya Kang Palah. Subhanallah, masya Allah, ini mah Baria sangat sejuk dan indah, pokoknya mah nikmat mana lagi yang kamu dustakan kalau lihat pemandangan seperti ini mah. Pokoknya pehlem Baria. Lihat, apalagi itu ada saung Baria tuh, aduh. Genahnya, aduh, Baria aslina ya mah, sepanjang jalannya, aduh. Luar biasa pokoknya mah, sejuk dan indah Baria aslina. Aduh, pokoknya mah sangat luar biasa. Jalan perkampungan mah lagi menghijau. Di kampung mah gimana lagi Baria, cuma lihat kayak gini aja pemandangan pesawahan yang menghijau tuh. Jalan-jalan kadang-kadang ada yang jelek, ada yang bagus. Itu mah udah resiko. Iya gini. Aduh, itu mereka Pak Ustadz coba. Nah, Baria, aduh. Nah, iya teh pasantren Baria. Iya, pasantren ageng gitu di Palihanap teh kela. Kadi itu jalan teh ke pasantren mah nya. Iya mah, aduh ya jalan ka dieu rusak ieu mah Baria. Pasantren Baria. Eta teh hilap pasantren teh Baria, wargi di dinya teh nya. Ada hilap. Tah, ayeuna teras urang teh Baria urang ka daerah ditu ke daerah arah Sodong Baria. Terus we ka dieu jalur natenya kayak urang ngaros kali Bapak. Teras we urang teh ka ditu Baria ieu teh ka arah Sodong Baria. Arah Sodong we tujuanna mah ya teh. Tujuanna teh jadi desa tetangga sabelah ieu teh desa Sukasari. Ieu mah Karangsari ka Kecamatan Cipongkor Baria nya. Bandung Barat keneh itu mah ka desa Sukasari Kecamatan Gunung Halu Baria. Tujuanna teh nya ieu sepanjang jalanna ieu disepil. Mudah-mudahan ieu mah daerah Antampinya daerah Cipongkor keneh heupeun bari ieu mah nya. Indah kieu nya di lemurnya pemandangan sangat-sangat sejuk. Kita ketemu deui da desa mah di tah kieu urang teh bakal ke perbatasan antara Kecamatan Cipongkor sareng Kecamatan Gunung Halu Baria ieu teh. Dia mah masih kene dalam Kecamatan Cipongkor Baria jalanna teh nya. Raoseun kieu nya sangat indah, sejuk. Sejuk pisan. Aduh, luar biasa pokona mah Kang Palahnya. Jalan-jalan di kampung. Aduh. Mati menyajikan suasana pemandangan di Kabupaten Bandung Barat pokoknya mah. Iya. Punten Pak. Banyak jalanan Baria. Oh iya. Sanes, ya mah yayasan sekolah ya juga tuh. Sekolah Baria. Masih ya mah masih kali itu. Oh ya mah di sudah rancangan tadi dia coba ya di bengkel tutup aja nama rancangan tah dia. Masih tadi dia jalan nomor ya. Pokoknya nama perbatasan dia mau orang Sodong we itu nama. Ampe nama badeka Sukasari we. Desa Saring. Ya sae kedai di dia. Raoseun. Tapi jika tutupnya. Luar biasa pokok namanya. Terus we ya. Terus we ya mah urang mah menuju arah Desa Karangsari Desa Sukasari. We perbatasan nama urang paling mananya can itu masih tapi lemurna ya masih ya di dia Baria kelikeun. Jarang-jarangnya. Tuh jarang masih Pak puncak-puncak leran oge tah. Masih jauh kan masih berjauhan tuh jalikeunnya.
Heeh. Masih pajauh bumi teh bari atuh likeun. Anu ya di mana, anu ya di mana. Oh. Ieu teh kampung naon kacanak mah yang terang ke lah bari sakedap lah urang taroskeun nya. Tah ieu teh jalan ka luhur ka mana bari nya. Oh, ke arah Taman Jaya juga nama eta mah nya. Ieu mah urang mah arah dieu we arah Sukasari. Oh, Ke Taman Jaya teras eta mah ka luhur ya. Digana gitu. iya nama. Juga nama. Ieu mah urang mah ka dieu we lah. Teras we urang mah nyusul jalan ieu. Rencana masih perjalanan ke Desa Karangsari, desa ieu Sukasari. Duh. Kacaletot bari hampir sarua. Sarua jeung nu di Gunung Halunya. Nya. Ya ge kan arah-arahna mah Gunung Halu bari ya. Pemandangan age marutena tah ieu batas teh bari urang sakedap eureun heula ieu. Batas Kecamatan Cipongkor meureun tah si Bapak ya aya ieu. Tah baraya ieu teh aya di edek kampung edek Kecamatan Gunung Halu tah ieu batasna ieu. Tah batasna ieu aya mobil baraya heula urang ieu heula. Ngeuleuh tah ieu. Batasna teh eta baraya aya mobil travel juga nama. Ya Bang. Ah, ieu mah langsung ka Tomboh baraya. Ieu teh Kampung Sodong. Bade ka Kampung Sodong baraya. Desa Sukasari, Kecamatan Gunung Halu aya namanya. Urang teh tuh. Ieu ningalus jalan ge. Tah jalanan geus mulai reksak ka dieu mah baraya euy. Aduh. Hati-hati mawa kendaraan kan kali dieu tuh. Agrut. Ya, tuh jalanna. Tuh. Jalanna teh ayeuna mah rada awan belah dieuna baraya. Ieu teh Kampung Sodong baraya. Oh, berarti Desa Sukasari, Kecamatan Gunung Halu ayeuna namanya. Urang tadi tos di Kecamatan Cipongkor ayeuna ka Kecamatan Gunung Halu ieu teh Kang Parah. oh iya teh Tos masuk Gunung Halu ieu mah baraya. Oh, aduh. Ngalaunan we jalanna tah ka dieu mah teh sae deui itu. Ya dia Heeh. Ieu teh ditamikeun teh Kampung Sodong. Ya, aduh. Leganya Kampung Sodong. Heeh, di Kampung Sodong urang teh nya. Nembe di perbatasan tuh. Ieu, duh jalanna ieu teh dicor. Seueur anu ngacau. Ya. Terus sae ka dieu mah lumayan. Ada kumaha deui dari kampung Bapak ieu meureun. Di kampung mah tos biasa kieu lah di kampung mah sedang we. Heeh, kadang-kadang aya nu alus, aya nu putut. Terus biasa. Komo jalan ka mana teh geuning abrug-abrugannya. Aduh, punten eta mah susah. Mudah-mudahan we aya anggaranana di desa atau di kabupaten. Nah, ieu nya eta daerah Sodong baraya. Alhamdulillah. Aduh. Tah ya di dieu Masjid Al Ittihadul Umar. Tuh aya masjid sae baraya euy. Jalan aja ya, alhamdulillah rada sae ya. Emang ngan batuna baraya aslina katingali. Tah galikeun ajaran tua. Ya, aduh, batuna Duh hati-hati euy, sareukeut sarenya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan we aya anggaran ananya pemerintah ya. Pertama di Kampung Sodong. Desa Sukasari, Kecamatan Gunung Halu. Aduh, jalanna baraya. Punten. Ieu teh lumayan lega oge nya. Kampung Sodong teh nya. Panjang. Punten mah. Sepanjang jalan ieu mah sepanjang jalan kenangan ieu mah baraya. Tah ningali pasawahan deui di payun baraya tah. Tapi ka dieu teh ulah salah baraya. Seueur para pedagang di dieu nya anu icalan di Sodong seueur baraya. Jadi seueur anu icalan anu kana opak aci. Ngan ieu penerangan jalan. Teu aya nya minim. Teu acan aya penerangan jalan di dieu nya. Mudah-mudahan aya PJU atunya. Ya, mudah-mudahan Di pemerintah Kabupaten Bandung Barat ye.
Nah, alokasikeunnya ka dieu ge aduh jalana euy. Disodong Bapak Bupati, aduh Bandung Barat ya tingalikeun selatan mah euy. Jalana parah ieu mah euy baraya aslina. Aduh, mudah-mudahan mah aya anggaranana Bapak Bupatinya ka dieu ya. Ka daerah Sodong, ampun ieu jalana. Sareukeut batuna ge dieu mah. Jika sebeul. Aduh. Mudah-mudahan we aya milik kesang rezekina walti ka doa nya mudah-mudahan aya tiasa kapayuna mah tiasa diaspal kawarawat beton sae dicor delesar di hot mix mah ya rada panjang oge nya anu awona aduh lain panjang deui nya panjang ieu mah nya tuh jalikeun nya lumayan euy hujan ya jika nak kumaha hujan mah tapi seur mobil di dieu barieu tuh tadi dia mah tos aya nu sayaan yeuh jika tuh tos saya alhamdulillah ka dieu sakedap ieu ieu sungai rusak deui tah ieu aya jalan ka ditu urang naroskeun ka mana nya urang nyata kasih bapak urang tah ieu ka dieu ieu teh baraya ka cetok ieu teh ka ditu jalan teh nya sawan ka jalanna tah ieu mah urang ka arah ditu ieu mah ka Jawati ka mana Jawati nya Pak ka Sukasari ka ditu ka desa nya ayo baraya ayo Pak atuh nuhun urang ayeuna mah jelas urang jalan teh sepi ieu baraya ieu mah perlu ieu mah daerah Sodongnya perlu ieu mah bener segera Bapak euy nu aya di laluhur kedah di ieu mah kedah di aspal aslina jigana warga teh cing bangkieung ieu mah sarna itu nu parah mah nu di tukang tadi aduh aya merep panjang sarna ieu teh jalan ieu penghubung antar kecamatan di kecamatan Gunung Halu sampai kecamatan ieu Cipongkor baraya jalana kieu aduh anu parah mah paling ditu anu pas lemur batu na teh arageung katingali nya tuh pokona namanya mudah-mudahan we kapayuna tiasa aya anggaran ye kanggo perbaikan jalan jalan we heula wios lampu mangke lah proyek ge PJU mah tuh jalikeun tah ieu jalan teh baraya tuh batu humpul dina ieuna ban mah anu ieu mah matak bitu lagi brig aslina nya doakeun we cing aya anggaranana ye hawatos ka warga nya tuh ieu geuning jalanna menik ieu aduh ampun tuh banyak makanya aduh tuh ka dieu ye katanya ka dieu belok ka itu mah ka ditu ka mana ka cetok keneh ieu mah urang belok ieu mah ka Tegal Pari urang mah nya tujuanna ieu teh menang ngamalan ieu teh yo urang ka Tegal Pari ayeuna mah baraya da tos raoseun tuh raoseunnya teh ke nyantai kieu tuh ari teh aya jembatan ieu teh menang ngamal tujuanna ieu teh kala siap kala dek turun heula siap